Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran Basa Sunda. Warta bagian 2. Warta anu ditepikeun teh tangtu kudu anu ngirut atawa menarik perhatian. Dina ilmu jurnalistik aya istilah ajen warta. Cek bahasa Indonesia namah nilai berita. Nyaeta nilai-nilai anu kudu dicumponan sangkan hiji kajadian atawa hiji hal bisa diangkat jadi warta. Secara umum, kejadian anu ngandung ajen warta biasana ngandung sababaraha unsur ieu. Nu kahiji, waktu atawa timelines. Waktu mangrupa ajen warta anu kawilang penting. Nah berita teh ayeuna atawa kejadian anu kakara atawa keur lumangsung tur mineng mangrupa tuluyan tina poe ieu atawa poe samemehna. Anu kadua, warta teh kudu aya patalina atawa hubunganana jeung kahirupan balarea. Anu katilu, warta teh kudu aneh atawa teu biasa. Nyaeta kajadian anu aneh bakal narik minat pamaca. Contona, lamun aya anjing ngegel jalma eta teu aneh. Tapi lamun jalma ngegel anjing, tah eta aneh tur ngandung ajen warta. Anu kaopat, konflik. Perang, rajapati, tawuran, sasaengan dina bidang politik, bisnis, olahraga, mangrupa warta anu narik minat pamaca. Lamun di lingkungan hidup aya anu tawuran antar sakola, eta bakal jadi kajadian anu ngandung ajen warta. Cek wartawan mah, warta anu hade teh nyaeta kajadian anu goreng. Anu kalima, kajadian anu deket jeung nu maca atawa proximity. Anu kagenep, hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawanoh ku nu maca, upamana wae warta ngeunaan jalma, barang, atawa tempat. Anu pamungkas, hal-hal anu matak nimbulkeun rasa simpati atawa matak ngahelas anu maca. Biasana nyaritakeun jalma biasa dina kaayaan luar biasa atawa jelema gede dina kaayaan biasa. Struktur warta. Aya sawatara struktur nu ngawangun teks warta teh. Eta struktur teh anu ngawangun teks tepika jadi hiji teks anu gembleng. Struktur warta teh kabagi 4 bagian. Nyaeta judul, bubuka, waruga warta, jeung pamungkas warta. Judul atawa headline mangrupa titel, label, merek, atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. Gunana pikeun ngahudang kapanasaran nu maca kana pasoalan anu ditepikeun dina warta. Judul mangrupa sloga anu midangkeun topik dina wangun nu leuwih narik ati. Sangkan batur langsung katarik pikeun maca warta anu ditulis ku urang. Usahakeun nyieun judul sing saalus-alusna. Hidep oge osok langsung penasaran hayang maca eusina apan lamun maca judul warta anu hade dina majalah atawa koran. Judul kudu eces jeung singget sarta luyu tur nyuluran sagemblengna eusi warta. Anu kadua bagian bubuka atawa lead. Nyaeta mangrupa alinea atawa paragraf awal anu aya handapeun judul. Nyieun lead oge kudu alus deui. Lantaran lead teh teu beda ti etalase toko. Mun urang nempo etalase toko anu beres natana, anu kumplit barangna, apan sok kapincut hayang nyimpang. Tah, anu maca oge kitu. Mun lead hiji warta alus, tangtu nu maca bakal terus kataji hayang maca nepi ka beresna. Anu katilu, waruga warta. Mangrupa eusi atawa inti warta. Eusi warta ilaharna mangrupa jawaban kana 5 pananya, 5W hiji H, ngeunaan warta. Dina waruga warta didadarkeun hiji, kajadian. 2, karakteristik kajadian. 3, waktu jeung tempat kajadian. 4, saha nu kalibet dina kajadian anu dilaporkeun.
Anu pamungkas nyaeta pamungkas warta. Mangrupa alinea atawa paragraf akhir minangka omongan langsung pikeun mungkas warta. Tah, sakitu pedaran dinten ieu. Aya patarosan, upami teu aya urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda anu salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.